Hai semua, kembali lagi di Malam Suram. Nama gue Erwin. Selamat datang di mode horor. Desa Kurniawan. Mulai Ruben atau IG di atas @mulyadi. Jadi konten kali ini kita akan paranormal experience. Konten kali ini kita akan berogat Sunda ya. Yes. Biar enggak Guys. Enggak campur sari lah. biar enggak Kamu intinya mah gitulah. Tonton aja. orang sih tidak lama. Orang bisa dilunggu iya ya. Orang teh ini tuh udah tunggu kebuatan tuh usul mah. Orang si Agus si Harun. Tah. Ini tuh yang teh kalau rumahnya mesti lu. Biasanya udah ngopi pan ebok itu nih ke musik we yang biasa ke enggak ngomong musik gitu Ngontrol nggak bari nonton nyorotan boy pas meski Siri gue sih. sari ini baru teh cinta itu tong sari teuing aku mau kami deket makam ini dan nu deket TPU mana didinya. hari itu ini tong jadi teuing sieun makam ayo malam Jumat da urang lamun cinta mun urang nyeri teuing bisa aya naon namun kasade pasti ka urang deui gitu cipodat bae mah naon kalau bahasa nu teu mungkin itu lain kitu na lain geus itunya geus berat diri gua anjing teu berani cara kitu nu HP nu karaokean kan Nu bari heureuy. bari garane Meja. beromokan ngomong karubuh pas penting ya mah pas urang lilir pas urang keur nyeri jeung budaknya urang mah teh nyeri daripada keur nyeri so woi nah urang cinta teh urang dulu bah sorotan teh di ka asma ada bijana teh lebak soalnya nah cinta tanya sok Kita yang teman ini yang enggak di tempo di gitu. tempo cenah eta di Jendela. nah kayak batu gede sorotan sama si anjing tadi ngegorowok sih gua bisa orang ke karaokean ayo si anjing tadi tong nyiri udah anjing itu apa cing kita itu samping ke sorotan naon pasti teh naon si sora eta teh bijana di makam Yang ceng. Anu ya. Pancen anjing. Kalau biasanya ke aya cenah emang aya nu didinya. Pernah anu aya nu teu didinya teh. Asli. Cepet. Didinya mah tak pas geus aya surat itu aing teh nih wah ieu baik-baik cicing ada anjing cicing ge doi tarina nyeri ku tenangnya tenang urang da hate teh dekat anjing kumaha sieun teh. da urang pun urang cicing we da teu nyeri urang mah da biasa we ada mikeun urang dina keur ka rumah kumaha teh baik balik ieu baiklah sih da lain naon urang ditonggo ke kagorowokeun nya teh kudu tunggu tunggu di luhur maksa hama gitu balik anjing tong nyeri balik kayaknya beberes mau pareman apa ini beres kopi ge mah anu loba urut loba balik da tenang teh sieun ini lamun tuikeun da bakal teh Mau balik ya. mau balik dedengeun deui jeung sare ge moal sare Cerita teh. Ngomong sih. Urang teh serius anjing. Iya geus seram kieu. Cerita nanti urang teh tila teh monok gitu buatan orang. Tah tiduan tadi teh Merinding ya kumaha. tiduan saya ngopi juga tiduan ngaranna mah antong disebut Si anu si A
si B. Nuji si A, si B, si C nya. Si J atuh nya. Urang mah si D we. Urang kasih si J. Nah, si C teh kamarina teh pas hari Rabuna, pas hari Rabuna teh mana teh ini ting kemana lah ini nama terang teh malam Jumaah sama teh Oh, mana itu mana ke babaturan. kita malam Jumaah nah teh urang teh ke di kamar biasa ngumpul Kolab bareng teman. Anjir. ngopi-ngopi biasa. Nah, ai pas kitu teh ngaliwat aya ngaliwat si C. Tah si C teh Panis ini teh. pas si C teh ngaliwat pas kitu teh cek babaturan urang teh ya Si cek B. cek si B teh euy beli kopi acing teh ada di jam sabaraha ieu teh geus peuting jam 11 ini geus peuting cai teh kemana Di mana nu buka? warung muka di mana Karunya nyari gedor ge. heeh macai atuh cing teh macai we teh heran pas cek si A teh itu tuh kacina kasih C sana itu pan kredit itu Bentai kurangnya. lain ke pan urang teh di kamar tadi di luar kamar aya ngaliwat di luar kamar Oh, di saruangan meureunna. kan kamar teh kieu kamar ieu panto tah ketinggalan ngaliwat ngaliwat gitu atuh kasih itu cenah kasih C cenah bari kacai pas itu kacai Sekalian mawa. sama kakak pas cek urang teu kaalaman ku urang nya da teu katingali ku urang cek manehna cek si A urang teh rada heurewas kitu nah cing teh pan si C mah pas gitu dicek we ka ditu keluar kamar teh Ke ruang tamu. saha emang Urang mah boleh itu. Urang mah katempo ku kasat mata gitu, kasat mah ku katempo ku urang gitu. Teuing asa tetempoan teuing bener aya sih. Urang teh ulin nyuat urang. Keduaan urang duaan ngahaja gitu. Balik teh ka palang magrib malam Salasa. Palang magrib di jalan gini. Ah, ini. Pan cek batur macam aya anu kepemicinan anu baheula mah geuning anu ditarakal geuning kan itu. Pan di parahan cenah sana tadi. Ting tetempoan ting kumaha urang teh udah ka palang magrib gini nomadan urang teh balik ke jalan poek-poek kumaha gitu jeung ibun motor eueuh lampuan biasa lalaunan ngobrol ngobrol ge geus teu pati ieu mah heuda sidik tiris ngaliwat teh urang nu moal motor teh ngaliwat jauh sat katempo itu beungeutna ku urang asa ngageureuyeung gitu dekat tubruk tapi geus henteu jontok ros ulang mah beuh aing teh ditanya we ku urang teh kawaturan mana bieu nempo teh naon cenah cik baturan beuh cenah aing teh nempo anu teu barudak gitu ting awe ting lalaki cik aing katempo pisan malikna ka urang gitu ribu pokona mah beungeutna asli serem emang didinya mah aya sok aya dengan kejadian sok bari botol gini tah darong heula hirup deui asli urang di dinya mah pernah ngalaman gitu katempo ku urang indah asli soak urang entak di teh heula can aing mah balik ka palang magrib di kos eta beda sieun asli ketemu ku urang mah urang geus bebeda ka urang kitu nempok kitu moal sama naon cenah itu mah maneh cenah teledor maneh da anjing
anger besieun urang. bisa kamari bisa orang main touring lain touring tak muter dengan lima motor ulin lah yang baru silaturahminya baik silaturahmi silaturahmi ka mana? silaturahmi di Santoro Kakabaturan deui gitu. dah terus kontekan cenah kali ulin cenah siap cinta enak mangkat jam 10-an siap cenah di atasan ya komunitas di cakap cenah di kontak siap Kontak deui. terus kontak berang mas artinya siap-siap motor hanutan Siap. Siap guys. siap gas pokoknya pokoknya malah di orang mimitikan mah initkeun mah lancar naon tah pas balikeun ya ku sabab urang balik ke palang maghrib nya sareupna Bukan urang mah. urang teh rek ngurus salat salat naon ya? Salat maghrib urang teh bisa rek teh salat maghrib ya hareup aya masjid urang teh woi kalau mulai kalau salat lah we geus maghrib mah apa mungkin geus bisa lah mangkat deui urang sekalian istirahat we urang teh cicing we nya cicing lah ka sarisi kabeh balik beli di mana sih tuh daya masjid belum eta lah we urang istirahat lah balik salat ayo urang mah nu sari ini ka ditu urang teh Sawareh gitu. aya murid ti warna di ting saharga teh cicing tukang sisi yang kieu bari mau di hareup urang teh nya aya imah kosong urang teh tak apa dah ngan dibejaan ku kolot sacan Kurang gitu mereka. urang teh melawung ka imah eta teh ka imah Kan kosong eta. jo aki-aki make sarung aki-aki naon cing itu kakak urang sarangannya urang mah tak apal can beda naon make sarung wayah aki-aki loyan cenah hareup imah eta teh beli cing teh wayah kieu Tapi mana geus apal gitu mah eta kosong. acan rok teh acan Bacana nu beda. can ngebejaan cing teh imah teh lampu hiji jeung aki-aki hareup dihareup imah teh aki-aki keur diuk jiga keluyan gitu lah tangis gitu teh urang teh anjing bae deui naon eta mah cing teh lalu dia urang aki-aki mah wajar aki-aki mah mah kieu mah salat urang teh urang teh tah geus salat eta teh teu ngobrol urang teh langsung we istirahat teh capek temen-temen leher Ngopi ya. keur ngobrol urang teh kasarean kabehnya kabeh kasarean ieu mah pas budak-budak teh isu jam 8 dihudangkeun ku ibu-ibu ku orang dinya di masjid mah. sare di luar masjid di teras jam cenah garugah itu cenah tos urang alah si teh bu punten cing teh teu geus sabarena jam 8 halus cing teh bu cing teh ai itu cing teh bumi anu bari ditu cing teh teh bisa bumi mau bisa abi we bari istirahat poe cing teh dengan aya lampu hiji sareng aya aki-aki hiji keur jiga loyan gitu tapi wengi bari maghrib yang kieu cerita teh eta teh baheula teh cenah imah eta teh teh aya bunuh diri jadi teh ngan aki-aki ini imah eta teh dan seorang aki-aki eta sabab meremehna frustasi karena geus aki-aki kan yang di AWDC meremehna frustasi bunuh diri jadi we bu eta teh resah cenah aya ujang mungi ningal aki-aki ningal bu malah menuju calik ke payun bumina anu sarung malah sih oke cenah ulah di pikiran pokoknya eta mah bener cenah kosong cenah teu aya penghunina da eta terus di arantep kurang diri
kaduruk sebelah jorong lampu hiji mana itu meureun aduh imah ongko meureun Manehna bari bunuh diri. gitu nah imah teh sapotong teh kaduruk zaman bangga kalau kan cai itu sana itu cai itu di Misah teh. lain misalnya di luar imam masih umum sok digira Oh, yang cai imam di dia cai apa emang dan ini menang gitu dari takut kan sok kayak ada nama ini jam tilu ini kan jam tilu ada mereka adanya lilir data bulan iya bulan jam sama jam setengah 5 masa ada teh subuh ada gitu sama ada subuh bulan pada jam tilu ini kecai lu biasa wae dengan nyusul mau dengan berjauh lu dikira nyusul dari sugan setengah 5 ya siap-siap sholat dulu bari ada pas ngespiu dicainya cerita teh penyisihan yang biasa pancai itu disekat-sekat gitu sekat timbul itu kan gede ini ingat ya gede gitu kosong dan teng rata-rata kan sekatan etanya pas barang jual teh si hima sama nama geus aya saya batur di dieu teh keur nyisik kitu meureun ngadengkeun ini urang kok keceplokan mandi cenah ai si saya mandi gitu si teh babaturanna si man hiji deui keceplokan we terus didengkeun gitu berentuman sebelum gitu masuk rame dah tengah 5 teh geus rame di cai pas kitu jog cepet eueuh jempe kedalilah nyisihan teh pas tengah 5 jug ngomong di adan eta mah meureun luas no kok ada deui gitu sabat masukan kita set jug cepet dan udah teret karek adan cina jug joloe keun lainna ciman disangka anu nuker maning tadi ciman karek ka dieu ieu teh cenah jam sabaraha setengah 5 banyak mama cenah tadi sabaraha rete maneh teh nempo kana sabulaheun teh anu sekatan hiji usah si goreng keur ibah maluk jadian dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe agar kami bersemangat dalam membuat konten seperti ini. Buat kalian yang punya cerita-cerita atau foto-foto dan video horor bisa komen di bawah atau yang berpengalaman DM atau DM aja di IG nanti kita buatkan konten lagi seperti ini. Pokoknya subscribe terus karena subscribe itu gratis. Sekian dan terima kasih. Bye.